aing ciuman tadi pada nampo-nampo. Paling ngadu japati min. Ciuman paling genangan awewe kade. Paling gak ngiluan lomba deui. Paling gak sia keur ngarumus. Naon orang tadi nampo mah keur ngaji ikro. Emang ciuman bisa ngaji ikro gitu? Sidik ciuman mah jago ngejahna. Cing kumaha ngejahna ciuman. Alif PSU Min Tanwin Jabarman Uman. Oi gawat gawat. Naon? Ambuan. Neng Elda diculik euy. Kusaha euy? Ku rampok. Yang susulan. Ayo. Aduh, iya gening bro, mabuk catat teh anjir ngeunah. Alah bro, boro-boro ngeunah bro, nu aya weureu, nu aya kayak ada bulir-bulirnya. Lepaskan aku. Siapa kalian? Tenang manis, kita akan bersenang-senang. Kalau Bang Uman kesini baru tahu rasa kalian. Waduh bos, pintunya sisa dibuka bos, dikunci. Minggir kalian minggir. Bang Uman. Ambuan Mayani. Ternyata kau kemari juga. Gimana Hanjat? Apa kita hajar? Sikat Sum. Bos, gimana bos? Sum, ayo kita kabur yuk. Bang Uman. Ambuan Mayani. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa bang. Kenapa kau nampar abang, Mayani? Abang sih telat nyelamatin Elda. Man, sadar man. Sadar man. Man. Ambuan. Aing salah masang maka 27. Emang bajina sabaraha kitu? 15. Hai, sia mah. Rek jadi naon sia teh Sujang? Saban poe gawe ngan harjolin we, dahar modor ulin. Kirang baras sia teh nyunang-nyunang ka kolot keur meuli beas. Ieu mah pagawean teh ngan hees jeung hees sia. Mikir sia teh Sujang. Maneh teh geus gede sia teh Sujang. Rek kitu ku hae sia hirup. Kalah kau cangcut dinu popoean batu di carokotan. Disangka we teh diwara ku kami padahal bangkar waras sia na. Kowe naon atuh mah? Ujang teh geus ka ditu ka dieu anger we teu meunang. Ngabedug atuh sia teh kos batur. Atawa buburu ngarit. Lain kolak bool sia hirup teh. Aya keur sorangan atuh sia teh. Lain mentaan we ka kolot. Berang peuting sore puguh aing teh ATM hirup. Nari mah teh geus terido ngurus Ujang. Lain terido. Mikir sia teh hirup teh. Pake tah polo teh. Ini puguh tuturkan bapak sia tuh si tarekel. Emang ngusir ka abi? Kat. Aya naon Nang Angel? Emak kurang ekspresi atau salah ngomong? Aduh mah bawa teka rekam. Elah atuh kumaha Nang Angel teh? Nang Angel mah boro mah geus bebeakan dieu teh. Geus wae ayeuna mah urang istirahat heula Sujang. Ya mak cing pangnyemputkeun cai mah haus. Oke Ujang, dagoan. Duh, dipukulin kakak si Kang Hanjat.
Tapi sini aya anu kamari, nu songota, males ah. Duh, kebeneran nih mah, nggak keserangan kesempatan pakai peletih si Hanjat teh. Ere daun pari, malah kacang disolokan. Awewe teh deuk sari, anjir tuasa, euy. Sebutkeun lagi. Tapi bae lah, kira sekali ayeuna. Awewe teh deuk sari, kacangna lok-lokan. Kang Sumerah. Wah, bener euy peletih si Hanjat teh mati ieu mah. Nuju naon Neng Esa nyalira di dinya? Aki we Kang Yunis. Bios ku akang direncangan. Mangga Kang. Wah, bener ieu mah euy langsung reaksi. Neng Elsa, Kah, Neng Elsa mah kos akang resep caliki nu kieu. ada nemben abi mah cewek kieu kieu teh Kang. Neng Elsa, akang bade nyarios ka Neng Elsa. Nyarios naon Kang? Tapi akang izin. Iya salarna teh. Akang ka Neng Elsa teh. Tak senyana hati akang teh. Duh kumahanya jadi akang teh. Jadi akang teh salares nanti. Astagfirullah. Salah maneh kuat kareuwas. Abi Yayan, Abi Yayan. Naon maneh di dieu? Bios ngiring amang, Bios ngiring amang, Aduh, kuat ngalenyap aing. Orang mana maneh? Abi orang dia, Abi orang dia, Bisa permainan naon maneh yang ngulinyung urang teh? Abi bisa gatrik, Abi bisa gatrik, Heeh, yayan lumayan. Hayu atuh, hayu, Mengke atuh. atuh buru, Yayan bisa ngitung teu? Ada bisa, ada bisa, Sok, enak ngitung maneh tapi malingna ka ditu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, atos. Aduh, jelema teh ka mana gitu ini gitu. Elsa. Pa. Elsa tunggu mau kemana? Kepo. Maaf Elsa, kira-kira si Ahanjat jam segini ada nggak ya? Tel mau aku sorangan. Elsa kenapa ya setiap kali ditanya si Ahanjat selalu sinis gitu? Udah lebih baik ke rumah si Ahanjat. Geus we Sujang ayeuna mah urang koper lagu bae lah. Hayu siap lah, Mak. Nang Angel siap? Siap, Mak. Kade teu karekam deui. Beres lah, Mak. Sok Sujang mana ngahitar. Iya, Mang, saya, Mak. Sok lah, der. Yuk, siap, Mak. Action. Waktu dulu emak belum dewasa, mata tahu apa ini di dada. Maraba-raba, tak taunya batok kalapa. Saat Ujang jalan di tengah malam, ada cewek sedang duduk sendirian. Lalu dia ku ajak perkenalan, tertahunya dia siluman. Hap. Nah, atuh sia Sujang mun sidik-sidik heula. Ada apa? Mah teka ciri ti tukang mah. Kan mata keur nyanyi nah kalah ngomong. Heueuh nya Nang Angel mah teh poho. Aduh, aing masih mau bengis alus ah.
Sok urang jadan deui Sujang. Siap Neng Angel? Fokus, action. Waktu emak sudah dewasa, emak sadar apa ini di dada. Mak ingat-ingat, tak taunya hanca si bapak. Kenapa jadi hancur si bapak? Sujang, mal paham maneh mah. Kat, nah emak bet ngomong. Tuhnya sia Sujang. Jadi we masalah deui. Mah deui atuh kalah nu aneh-aneh lagu teh. Gus capek, mama lo salah. Neng Angel. Sia Sujang. Jadi we si Neng Angel na init. Suka kunaon mah budak teh? Atuh gagal jadi YouTuber teh Sujang. Neng Angel, mereka mana? Hanjat. Mak, Neng Elda, sok atuh ka dieu. Emak dek ngisikan heula. Sok kadinya ngobrol jeung si Hanjat. iya Mak. Naon Neng Elda asara reuas? Tuh udah asik Kang Hanjat mah. Hanjat boleh minta tolong nggak? Boleh, minta tolong apa Neng Elda? Ih dasar awe tegat ih. Bisa antar aku ke Pak RW nggak? Soalnya aku baru mau bikin surat pindah. Please Kang Hanjat nanya. Teh nuju naon teh? Teh nuju naon? Astagfirullah. Teh kemana tuh teh? Kemana?